Sari, aduh, si Oding, woi, ngajak malah keong ah. Ding, adieu atuh. Pengal keong ya? Biasanya lo bawa ke Bradi tuh. Ding, metela orang masih naik orang sana. Asyik goblok kunaon? Siap kunaon? Siapa sih yang kuku utang? Pan mana teh bebaturan, apa tira lut? Sok enak masuk salaman. Kalau lu di sawah. Aduh siap, coba anak. Lawan bapakna butuh anak aing. Awas tuman jangan kira malah. Wani nak kamu dak mayat anjing teh. Aing cenah dimakeun kitu teh mama. Pak, dengekeun. Pak, Kang Cepi teh nyarekan misalkan gelut. Bejakeun ka majikan si Sevi ya. Jig bejakeun geus sia ka ditu aing mah sieun. Aing bisa keur kieu mah. Kongan udah kan kieu mah. Aing mah kabrak mah kieu mah. Pak. Nasib dikieu-kieu teuing ceu urang teh. Naon ari neng ieu? Kana nasib. Nya, urang teh kurang sabar kumaha. Sabar urang teh geus era cuk wae. Kawin geus 4 kali kawin ceu urang teh tapi hese awet siga batur. Acan merenceu sugan we jeung layeuna mah atuh awet. Nyanya sugan we jeung si Aryan mah pi aweteun nya ceu. Gampang atuh ceu hayang awet rumah tangga mah. Cigah tuh bejaan kumaha carana me awet rumah tangga. Ieu ceu anu kahiji urang teh kudu perhatian. Urang teh saling jujur. Dari dina rumah tangga mah pasti aya wae keributan mah, masalah mah kan kuat apa kumaha urangna. Iya ceu nuhun pisan kan ampi pisan sarana. Tapi anu kadua naon ceu sarana ceu? Ieu mah resep nu kacida ampuna eukeun awet rumah tangga mah. Naon ceu bejaan ini?
Make formalin cek. Tahu oge awet make formalin mah. Sia kejual anak tidak ngeke. Tadi Kang Cepi kemana nya wayang kieu masih kena can balik masa hariwang ieu teh. Kemana atuh bisa aya nu nyulik ieu? Ya tadi mah ngomongna teh ka sawah sandik macul. Kade macul di imah tetangga anu boga budak randa saeuceu. Ah padahal teh teh ngai payung. Urang teh si jeung si Oding jalelut datang bapana jojol ujuk-ujuk ngegubrakeun akang teh heueuh. Oh, ada deui surah ku bapana mah tertarima atuh disarekan. Ho urang mah non bisa misakeun hungkul. Nah, begitu ngobrol mimitina mah mau jadi kieu beureun. Sok jelaskeun Rizky kumaha tadi tak kasih apa cik kumaha mimitina aja kumaha mimitina. Nah, gitu ceritanya teh salah paham. Ah, ieu. Salah paham wae nya. Cik, naon atuh anu mentak jadi pasien teh? Salah paham pokoknya mah. Salah paham bener. Sahana? Bapak nasi Rizky. Si budak sieu. Heeh. Yang ngoseh teh nampaknya ada batas sadur. Ada orang suri rangkul we langsung hampurannya. Ya, sok. Langsung hampura sarerea. Sakit.